wargi anu mulia mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanah pidongeng Sunda. Dimana bae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu peribados sejam medar deui carita anu katunda. Carita tanah pidongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos lincah kana seri atanapi bagian ka 28 nya mitra. Atuh sate acana sapertos biasa peribados teh anu medar ieu carita oge kalaresana teh deui anu nyarat ieu naskah diajar mohon mitra. Teu boleh-bolehnya sejana nada dihapunten ka palawargi sadayana. Pilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasabit namina kasebat asmana. Oge padumukan atanapi pilemburan anu ka guar kabaca atanapi ka cacandak dina ieu carita. Ulah kirang-kirang ngahapuntennya ka sadayana. Kumargi pami teh mah kaleresan aya anu sami anu kabaca dina ieu carita. Ieu mah sanes anu sanyana da mung sabatas carita namina ge nya dongeng fiktif anu teu aya dina kanyataanana kitu mitra. Sumangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ke-28 sejak di kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Uleng atuh anggala teh sakedapan mah ngahuleng ngaharuleng jeung Kang Ishak sejak mikiran caritaan si Ladung. Pikirna mun ieu jalma ngaku apal kalembur kampung Jenggung tur wawuh ka kersana mamajengan Sanukri. Berarti memang pantes mun teh mah ieu jalma ngaku urang kampung Jenggung teh. Samalah make jeung dek nganteur segala rupa. Da puguh manehna oge hayang balik cenah. Kan asa karasa teu ngartina teh. Ieu teh naha bet nyabet anak puputna mama ajengan Sanukri sagala. Saha atuh nu ngaranna Mang Ajum atawa Jumani teh? Waboa cenah. Atuh saenggeus mikir ka palebadinya mah anggala ketut Kang Ishak teh antukna mah nanggap si Ladung sangka nyaritakeun saparelena kana naon hal anu memang aya pakuat pakaitna ngeunaan maksud jeung tujuan anggala ayeuna. Atuh darekdak we saenggeus dipenta cumarita kalayan daria mah
Si Ladung teh medar kajadian nu kungsi kaalaman kumanehna sababaraha taun ka tukang. Ti mimiti medar kaayaan lembur kampung Jenggung oge nyaritakeun saha ari Mama jeung Sanukri oge medar lalakon anak kukutna nu katelah Mang Ajum atawa Jumani teh nepi ka ngalakukeun kalakuan goreng manehna teh ka Jumani ku jalan ngarogahala nepi ka hanteuna. Sok sanajan manehna teh sabenerna mah dina kaayaan teu sadar nepi ka ngalakonkeun nasib manehna nu diboro ku urang lembur di kampung Jenggung. Anu saterusna manehna asup-asup di lembur sejen teu jauh ti lembur kampung Jenggung. Samalapan manehna oge ganti ngaran ku ngaran Siregud nepi ka antukna anjuk ka mangsa ayeuna bareng ditepungkeun jeung Anggala di dinya. Sabari dumaredah si Ladung ngadongengkeun lalakonna teh da puguh rumasa geus ngalampahkeun kalakuan jahat. Dah kitu Mang, sasat ieu teh dewek bingung da kudu kumaha nebus kasalahan dewek ka Mang Ajum. Tur kumaha carana ngajelaskeun ka urang lembur kampung Jenggung sangkan dewek teh diboro kawas baheula. Da puguh dewek teh sono pisan. Geus kumejot hayang balik ka lembur kampung Jenggung. Ayeuna mah mangga teh teuing dek kumaha oge. Mun teh mah anjeun duaan aya patalina jeung Mang Ajum. Nya meureun anjeun leuwih boga hak ngahukuman kaula dina waktu ieu. Tapi harepan mah anjeun teh ngahampura kana kasalahan dewek. Tur mere kasempetan ka dewek sangkan ngarubah jalan hirup nu leuwih alus. Dewek ikhlas. Mun teh mah memang aranjeun aya patalina jeung Mang Ajum atawa Jumani. Dek hideung, dek beureum ceuk paribasana. Dewek sejak turut tumbut kana syarat oge pamenta anjeun. Asal dewek dihampura beungpeung aya keneh umur. Pokna si Ladung meuni dari anak keranan nyaritana teh anu ngajadikeun Anggala oge anu satadina ngarasa nyentug tur amek alatan lalakon anu ngaran Jumani nu tetela meureun eta teh dulur sabapana teh ya. Tapi parandene kitu ari memang anu ngalakukeun kalakuan jahatna geus sadar oge menta dihampura kalayan sadar oge janji dek ngarubah jalan hirupna jadi leuwih alus. Nyata ya alasan pikeun Anggala teu mere pangampura ka manehna. Apa nantong boro urang kasebut jalma da geuning anu maha kawasa oge sok sanajan ceuk paribasana jalma salaku makhluk dadamelanana dosana salaput hulu. Geuning teu weleh mere pangampura ka jalma nu daek tobat mah. Salagina aya kasempetan pikeun ngarubah kalakuan ka jalan anu leuwih hade. Jeung deui Anggala oge teu hayang gagabah ngalakukeun tindakan. Sok kohomo dibarengan ku nafsu amarah mah sok sieun hanjakal tungtungna saperti rasa hanjakal manehna kana tindakan nu dilakukeun ka Mang Kodir nalika dicurug ciung teh ya. Dari ambekna mah ambek eta oge nalika ngadenge dulur sabapa nu dek ditepukanana teh tetehela geus taya di kieuna cenah alatan dibinasa ku jalma nu ayeuna aya di hareupeunana pisan. Tapi ceuk kitu ceuk ieu oge manehna teh kudu asak sasar
kudu ngabuktikeun heula kana naon hal kejadian anu sabenerna. Ku jalan kudu tepung jeung mama jengan Sanukri, sangkan engke teu simpang siur kejadian anu sabenerna teh kumaha. Sokomo ieu apan cenah ceuk si Ladung bet daek nganteur sagala rupa ka tempat tujuan Anggala katut Kang Ishak teh. Atuh moal susah teuing nyiar keterangan ngeunaan ka mana nya jalan nu kudu disorang teh. Kalayan seenggeusna aya kasapukan antara si Ladung Anggala katut Kang Ishak. Tiluanana seja babarengan yang neruskeun lalampahan muruka lembur kampung Jenggung. Teu poho si Ladung teh oge harita seja amitan ka baturna nu duaan nyaeta Yayat jeung Karsoma. Nu harita masih keneh pepeuyegeung anyepeng beuteungna jeung beungeutna. Alatan tadi pandi warah ku Kang Ishak alkur sageprakan pan geuninganan duanana oge. Atuh nya ge Yayat jeung Karsoma teh karepna mah hayang milu eta oge, tapi dihulag ku si Ladung teh pokna teh cenah hampura dewek lur kasih laing Yat oge Karsoma jikana lalampahan urang salila ieu teh kudu dipungkas ngan ku syarat dieu. Lain dewek teh hayang ngajak kasari laing euy, tapi dewek teh aya urusan nu kawilang dari ya nu anu bisa dibereskeun ku dewek sorangan. Ari laing mah tong pipilueun. Eta mah kumaha ari laing ayeuna mah dek kamarana dek ka ditu dek ka dieu oge da dewek geus teu lain jalma nu kudu dituturkeun deui. Tah ieu aya bekel nu juragan Witarsa pikeun waragan nagih ka urang Cigagak teh hampek mere keur ari laingnya. Ya omat ulah teu ditarima. Geus waktuna dewek ngarubah jalan hirup dewek nu meungpeung masih keneh aya kasempatan. Kituna teh sabari song sasalaman kadua sobatna. Samalah si Ladung teh make jeung ngarangkul dua sobatna Yayat jeung Karsoma nu harita olohok teu cumarita. Kawasna salerea oge ngarasa sedih harita teh kaasup Anggala oge Kang Ishak nu harita sarua sungsong ngarajak sasalaman ka Yayat jeung Karsoma. Teu poho pada saling menta hampura, menta silih bebaskeun tina sagala rupa kasalahan salerea. Atuh bral we tiluanana miang ninggalkeun Yayat jeung Karsoma anu olohok. Arolohok bengong teu lemek teu nyarek sabari ngeupeul buntelan kanyut kunang nu dieusian nya dieusian ku sesa bekel nu dipasrahkeun ku si Ladung utawa nu katelah sirgud teh. Pikirna meureun teu sangka poe harita teh poe pamungkas babarengan jeung sirgud. Duka ting bakal panggih deui duka moal. Si Ladung seja babahantu maturan lalampahan Anggala jeung Kang Ishak nu muruka lembur kampung Jenggung. Minangka tutuduh jalan oge manehna janji dek nurut kana sagala rupa nu dititah ku Anggala oge Kang Ishak. Sok sanajan
Anggala oge Kang Isak teh teu teusing menta diladenan kitu teh mah. Da sidik manehna mah ngarasa atoh we aya nu maturan nu seja mere katerangan ngeunaan mama ajengan Sanukri oge dulur sabapakna. Saeutikna rada berai-berayan pikeun Anggala mah nu salila ieu sabenerna mah ngarasa baluung nya baluung keneh nya geus dibere bongbolongan ku Aki Sani saacan inditna teh tapi da kurang jelas eta katerangan teh sasatna masih keneh samar-samar apanan. Geus kudu kitu we meureun Anggala teh bet pareng ditepungkeun jeung si Ladung nu sasat urang lembur kampung Jenggung. Tempat nu jadi tujuanana nya ge si Ladung teh sasat jalma nu geus terang-terangan ngaku ngaroga halaju maneh nu jadi dulur sabapakna Anggala. Tapi teu ngajadikeun Anggala nemongkeun pasamuan anu matak tu geunah ka si Ladung nalika babarengan nuluykeun lumampahna muru ka lembur kampung Jenggung. Saenggeusna lumampah sababaraha jauh ti tempat karsoma oge yayat anu tadi ditinggalkeun teh tiluanana anjog ke hiji warung anu nengang jauh ka ditu ka dieu. Maksudna teh tiluanana dek nyimpang heula sejang ngareusi beuteungna nu geus karasa menta dieusian. Anggala oge Kang Isak henteu ieu ngantep ka si Ladung anu harita tungkul da rumasa meureun teu boga duit keur meuli dahareunana. Da sidik tadi pan geus dipikeun kabeh oge ka dua sobatna teh mangecep bade ngerjakeun tuang atuh nepi ngopi ya teh. Mangga tah jala beriah ranet keneh gara cobian. Gulana oge ieu mah gula kawung dadakan malahan mah. Tangtosna pasti amis keur sok cep. Pokna tukang warung katara daredeh pisan. Eta tukang warung teh mangrupa tangtungan lalaki nu geus katara kolot. Dibaturan ku dua urang awewe nu keur kaprak-keprek nyayogikeun rupa-rupa dahareun keur dijual di warungna. Jigana mah eta dua awewe teh anak jeung pamajikanana da katempo sarua kolotna. Jeung tukang warung eta ari nu saurang deui mah katara can pati kolot-kolot teuing eta teh. Kira-kira umur 35 tahunan meureunan. Samalah sabari ngangais budak sagala rupa. Eta teh meureun. Kawasna mah anakna jeung incuna. Muhun Mang. Kuring teh ieu teh sasat nuju satengahing perjalanan. Tur da nya ieu beuteung teh jigana mah tos menta dieusian ieu teh yeuh. Alhamdulillah geuning pareng aya warung di dieu. Urang ngaso heula mitra. Oh nya. Sapertos biasa atunya dina sesi ngaso ieu pribados. Seja nepangan wargi-wargi anu parantos satia geuning nya hatur nuhun ka wargi-wargi anu parantos subscribe, anu parantos basihan jempolna, lajeng anu parantos karsakeun nyerat komentar dina kolom komentar. Hatur nuhun nya eta teh salah sawios pangrojong pikeun pribados mah anu sejadi ajar ieu teh yeuh kangge nambihan semangat deui kangge
garap ieu carita dugi karengsena nya. Atuh nuhunnya ka wargi. Nuhun dina sesi ngaso ieu teh urang anggo nepangan wargi-wargi anu parantos lebet dina kolom komentar terutami atuh anu sejadi tepangan dina danget ieu teh diantawisna sapertos biasa pangarsa Kang Ade Sukarna nu teu leh setianya di Cicadas Bandung. Salam baktos Kang Ade. Atuh salajengna ka Kang Maryana Yana anu linggih di Rengkas Dengklok Karawang. Teras ka Kang Dego Cimerang anu teu leh nyakseni. Anu linggih di Purwakarta Kang Dego teh nya nuhun. Lajeng ka Kang Dik Batagor anu linggih di Cimahi anu ngagaduhan rumah makan Dik Batagor nuhun. Atuh nuhunnya kana pangroyongna salam baktos ka kulawarga sadayana. Mangga ka urang Cimahi anu caketnya tong kapan wae tah ka warung asanapi rumah makan Dik Batagor. Seueur eta teh menuna di lobetna teh sanes mung saukur batagor hungkul nu diical teh. Di mimiti ieu bangsa naon minuman gitunya es campur jus sagala rupi aya, bakso aya, mie aya di dinya teh. Raos adayana oge aya soto. Samalih mah bade ngopi ieu lih bade nyobian kopi aroma aya dipangninyuhkeun ku Kang Dik mah geura sok nya. Nuhun mangga sok ka eta tong kapan ka rumah makan Kang Dik anu aya di Cimahi. Salam baktosnya ka Kang Dik sa kulawarga sadayana mugi area dina kawilujengan. Oke ka akang-akang anu parantos satia nu biasa komentar. Lajeng ka Kang Egi oge Mas Oyum anu linggih di Bihuraya. Salajengna atuh ka Kang Iim Ruhimat anu linggih di Tasikmalaya, Kang Haris Arisandi nu di Sukabumi. Oge ka Teh Yulinda Belia nu ka di mana ieu teh kan linggihna. Lajeng ka Pak Yaya Subrata atunya ka di mana di ieu teh linggihna teh mugi area dina kawilujengannya sadayana. Teras ka warga Kampung Jenggung teh hilapnya paribados teh ka urang Kampung Jenggung sadayana nu di Cianjur. Ka saderek-saderek pribados di ditu ka kulawargi terutami ka para sepuhna. Salam baktos ti pribados. Mugi area dina kawilujengannya sadayana aya dina kasehatan atau oge aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atuh nuhun kana pangrojongna mugi atuh kasayan kalawargi sadaya teh masing di palesnya digentosan ku mangrupi-rupi kasayan anu langkung ageg tur langkung seueur kitu tah tangtosna ku Allah Subhanahu wa taala nya. Nuhun atuh nuhun sakali deui pribados ngaros bingahnya ka balawargi anu parantos sejak ngarojong kana ieu channel. Mangga atuh urang lajengkeun deui parantos dileut kopina. Aduh karosan teu aya kopi teh ieu pribados mah cerang we hungkul ya teu ngadamel. Mangga urang lajengkeun deui mitra. Cik mang pami aya mah kuring hayang disayogikeun sangupuleun lah. Atuh lalauhna mah naon we nu aya di dieu. Teu pentingna mah aya sambal we keur kuring mah jeung lalap. Kitu we keur kuring mah cukup jigana. Komo keur lapar kieu mah yeuh. Ngan ieu yeuh minang kadahar bubukana kapita ku cau ieu aduh. Ini balu teter kieu yeuh. Sok atuh Jang. Rek mesen naon cenah tah? Oke ilaing ladung. Asok gara pesen dahareun.
Ngeunah ayu jauh. Ceu Kang Ishak sabari ngaguapkeun cau anu digantungkeun di sisi warung jeung si katanana. Dicopot hiji langsung dihuapkeun ku Kang Ishak. Sabari ngareret ka Anggala. Nu harita keur cacamuhilan oge ngadahar Jalabria. Dibarengan ku si Ladung nu sarua keur ngadahar Jalabria. Nu tadi diasongan ku Anggala dan nya ge sarua lapar si Ladung teh henteu ieu wanieun ari nyuh-nyuh sakarepna tanpa ditawaran ku Anggala jeung Kang Ishak mah da ngarumasakeun manehna teh meureun teu boga cecepengan pikeun mayarna. Ari geus diasong-asong mah ku Anggala nya cecelebukan eta ge ngadaharan Jalabria nu handeut keneh. Samalah manehna mah geus dek beak dua. Panas. Nya Kang. Kayak gampang lah. Dahar mah pan urang teh can salat lohor lien. Geus ngopi ieu mah urang tilu salat heula we di dieu nya Kang. Kayak gampang geus sarolat. Urang dalahar. Aya nya hampir poho itu. Pancen sarolat lohor nya urang teh. Gua tuh urang ka carai heula. Tah kitu we ayeuna mah. Punten Mang. Tiasa pami abdi sadaya ngiring ka Jamban heula di dieu. Ketos rengse ka Jamban. Sayogikeun we sangu tur laleuwna pikeun tiluaneun nya Mang. Pokna Anggala ngareret ka tukang warung saja minta izin pikeun marilu salat lohor di tempatna. Atuh kantenan we, Cep. Mangga teuing. Bade ngariring ka Jamban mah, syukur we. Mangga we itu palih loba geuning tuh. Da aya tajuk alit-alit oge eta teh. Atuh caina oge. Aya pancuran deui itu. Samalah pilih bade arebak. Mangga. Da geuning cai mah ageung. Cawios ieu teh tuangna mung sareng beuleum pada hungkul Cep. Da tos teu aya nanaon geuninganan wayak ieu mah. Tos sarareep ieu teh Cep barangna teh aduh punten nya. Kin ku Mang disayogikeun. Ceuk tukang warung bari dudukeun ka palebah tajuk nu aya dilebakeun eta warung. Bangun anu bungaheun pisan tukang warung teh didatangan ku Anggala. Atuh Anggala katut Kang Ishak dibarengan ku si Ladung nu harita oge milu pipilueun salat. Sok sanajan si Ladung teh sabenerna mah geus lila teu salat. Ari diajak ku Anggala mah manehna oge pipilueun ungked-ungkedan salat nu harita diimaman ku Anggala. Sareng sena sarolat lohor. Tiluanana geuwat muru ka warung deui. Sidik geus teu sabar harayang geura dalahar. Atuh brak weh tiluanana dalalahar nemrak dina tepas warung. Sarila diamparan ku samak. Ani katara ponyok pisan. Sing rarenyoh dahar sangu pulen jeung beuleum pedah. Dengan aya beuleum pedah hungkul di parengna teh. Dibaturan we ku lalab jeung sambal nya lalab saaya-aya nu dicocolkeun kana sambal tarasi dadakan.
Uh, mm, mm, Mang, artinya teh lumur naon mang katalahna. Yung di naganing mang teh mani nanggang kieu buka warung teh. Yang paditu kadieu mang. Latu sieun kitu menyang harapan datangna peuting. Cek Kang Isa sabari runyah renyoh dahar teh bet diselang tumanya segala rupa ka tukang warung teh. Ieu wewengkon teh katelah nama Ciluluk Sep, Ciluluk. Da ari emang mah di dieu so teh teu beurang hungkul. Jangan ngadon dagang we kieu lumayan. Sok seueun nu liwat pan geuning nu sajareuh di dieu. Dari padumukan mah itu palebah kulon nu katelah lembur Cicalengka Cep. Da ieu teh Cep teh atuh nu teu mana teh keur barade ka mana geuning bangun sanes urang dieu. Pokna tukang warung nu kalah malik tumanya satutasna ngajawab pananya Kang Isak teh sabari mencerong ka nu keur dalalahar. Aduh, ada mun kitu mang bogoh abdi teh sasat nuju satengahing perjalanan. Ari kawit mah abdi teh nya nu duaan ieu ye abdi sareng ieu ye pun lanceuk di Cisompet Garut kawit mamang. Tah pami nu ieu mah jalaran pendak di jalan sasarengan so teh beda sami we satujuan nyaeta nu bade dituju ku abdi sadaya teh adalah lembur Kampung Jenggung gaya di wewengkon Cianjur. Tebih keneh kitu pamiti dieu mang. Oh, mending terbih baru di Cisompetnya atuh pamiki itu mah manawi ieu mah Encep kenal sareng Mang Mursani da saurna gaduh paguron di Cisompetna teh aya keneh kitu manawi ieu mah manawi Encep kenal. Ari wewengkon Cianjur mah atuh kacida tebih keneh Cep. Kami disorang ku mapah mah kana 2 dintenan boa. Malah di wewengkon Cianjur ge saleresna mah aya eta teh kawawohan mang. Jadinya teh duka aya keneh duka henteu. Atuh aki Mursani mah pun aki pribados eta mah mang. Mun alhamdulillah berkah aya keneh ayeuna oge tur masih sehat mang. Da geuning amang beterang ka pun aki. Nasaha atuh dupi emang teh? Pamuing. Ieu teh incuna Mang Mursani. Pabjating kasep. Nuhun bisa ditepungkeun. Mang teh wasta mah ieu teh katelah Mang Sadili. Rerencangan dikobong ka Pupur nuju masantren. Masantren di ditu di Cibolang. Nya ge emang teh kawilang sahandapeun Mang Mursani harita teh. Tapi da emang teh teu poho. Teu poho mang teh.
fungsi diwuruk ilmu bela diri sautak saeutik harita teh nya kitu pan geuning mang mah teu nikah asak nyata tuh ampun jajanna nya syukur ting atuh bisa ditepang konsep tos we atuh ngawengi heula ayeuna mah ngawengi mah dirorompok mang wewengkon Cianjur teh sanes lalampahan caket atuh tang tos encep bakal kawengian di jalan pokna tukang warung nu katelah bahasa Dili Mang Sadili teh sabari ngeuretan bonteng harita teh kana ayakan karasa kaget campur atoh nalika Anggala ngakukeun wawuh ka Mang Mursani mun teu teh heula geuningan anu dimaksud ku tukang warung teh Aki Sani nya Aki Sani Aki anu ngukut Anggala sobatna masantren baheula tukang warung tambah-tambah deui ka atohna nalika apa maksud tujuanna teh dek buru ka lembur kampung Jenggung seja nepungan kersana Mama Ajengan Sanupri anu teteh heula geuning Mama Ajengan Sanupri oge ka asup sobatna Bah Sadili nya Bah Sadili tukang warung eta atuh antuk nama penting eta Anggala jeung dua urang sobatna disamat titah mondok sabeting mah di imah Bah Sadili anu isukna tiluanana oge amitan sedaya neruskeun lalampahan muruka wewengkon Cianjur teu poho Bah Sadili teh nitip salam pikeun ditepikeun ka kersana Mama Ajengan Sanupri samalah make mahanan bekal sagala rupa Bah Sadili teh mangrupa sangu timbal jeung dahareun saaya-aya nya saaya-aya we pikeun dipurak di satengahing perjalanan nalika reureuh engke kumaha atuh lajengna ieu carita mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan muhun aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya ka sadayana tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala dina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.